Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina danget ayeuna abdi salaku perwakilan kelompok di kelas 12 MIPA 3 nu asik kelompokna nyaeta Aya Firma Nurlita, Siti Nurhalisya Mulyani sareng Syaira Nabila Sumantri. Abdi bade medar perkawis bab drama. Ayeuna dikawitan ku Mika Wanoh perkara drama. Ari drama teh asal istilahna ti mana? Kecap drama asalna tina bahasa Yunani. Drama inu hartina niru atawa niron-niron. Teras nurutkeun kamus LBSS, drama dalam bahasa Walanda nyaeta carita sandiwara nu matak sedih. Jeung carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasedihan. Jadi cindekna drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog di antara para palakuna. Kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejena nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. Drama di pasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar. Aya nurutkeun tina wanguna, pamelaranana jeung aya sumebarna. Nah, dumasar kana wanguna dibagi dua. Nyata aya wangun lancaran sareng wangun ugeran. Wangun lancaran dibacana atawa diucapkeunana dina wirahma basa lancaran. Ari wangun ugeran pagunemanana teh dina wangun ugeran, boh mangrupa sajak bebas, boh sajak teu bebas. Lamun paguneman nu mangrupa sajak bebas, boh sajak teu bebas. Lamun paguneman sajak bebas dibacana dideklamasikeun. Ari paguneman dina sajak teu bebas saperti pupuh dibacana dihaleungkeun. Teras aya drama dumasar kana pamelaranana. Dibagi dua, aya medium lisan sareng medium tulisan. Ari medium lisan teh contohna seperti banjet, longser, jeung sandiwara. Ari tulisan contohna naskah. Ayeuna drama dumasar sumebarna. Nu kahiji dicipta dumasar carita nu geus nyampak. Contohna saperti Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Cahaya Maratan Wajah. Nu kadua dicipta dumasar kana kahirupan di masyarakat. Contohna aya Bandung Lautan Api, Kucubung, jeung Kanyaah Indung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Syaira Nabila bade ngalanjutkeun materi anu dijelaskeun ku Denisa. Sacara lahiriah dina wujud karangan drama aya hal-hal anu geus maranti di antarana nu kahiji pertelaan palaku. Ieu bagian anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan palaku. Sok sanajan aya oge drama anu teu make pertelaan para palakuna. Nu kadua nyaeta babak jeung adegan. Ieu bagian anu ngabagi-bagi karangan drama. Dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan, nurutkeun robahna kajadian ku datang atawa inditna palaku. Nu katilu nyaeta candraan dina awal babak. Ieu bagian anu nerangkeun kaayaan, misalna latar, suasana, palaku, kajadian, jeung nuliana. Biasana teh ukur saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu wincik. Candraan dina awal babak jeung tuduh laku teh ditulisna ku aksara condong, beda jeung paguneman anu ditulisna ku aksara ajeg. Nu kaopat nyaeta paguneman. Paguneman nyaeta kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Mimiti ditulisna ngaran palaku ditema ku titik 2. Tidinya ditulis omongan eta palaku. Nu kalima nyaeta prolog jeung epilog. Prolog teh ditulisna dina awal drama, jadi manggala sastra ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Beunang dibandingkeun jeung Rajah Pamuka dina carita pantun. Beda deui, lamun epilog mah ditulis dina panutup drama. Dieusi ku kacindekan lalakon jeung nasehat pangarang. Beunang dibandingkeun jeung panutup dina carita pantun. Salanjutna tata krama mintonkeun drama. Nah, pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur di antarana pamaen. Nah,
Pamain nyaeta jalma nu ngalakonkeun hiji tokoh dina pagelaran. Nu kadua aya sutradara. Sutradara nyaeta jalma nu ngamimpin jeung nu paling boga tanggung jawab dina pementasan drama. Aya oge produser. Produser nyaeta jalma nu ngawasan jalana pagelaran jeung nyalurkeun ka pihak anu terlibat. Aya oge panata musik. Nyaeta jalma anu ngatur hal anu berhubungan ka musik. Gunana pikeun suasana dina pagelaran leuwih kagambar. Aya oge panata panggung. Nyaeta jalma nu ngatur tata letak panggung atawa kursi supaya panonton di tukang tetep bisa nikmatkeun pagelaran eta. Aya oge panata kostum. Nyaeta jalma nu ngatur pakaian anu rek dipake ku pamain di luhur panggung. Aya oge panata lampu. Nyaeta jalma nu ngatur sagala hal anu berhubungan ka pancahayaan atau lampu agar sesuai jeung keadaan. Aya oge panata rias. Nyaeta jalma anu ngadandankeun pamain jeung seksi-seksi kapanitiaan sejenna. Mun urang rek ngagarap pantonan teater di sakola, sakurang-kurangna kudu nataharkeun hal-hal ieu. Nu kahiji, nyusun kapanitiaan. Nu kadua, nangtukeun para pamain, sutradara, jeung jadwal latihan. Nu katilu, unggal pamain kudu latihan vokal, lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang. Nu kaopat, unggal pamain kudu latihan ngolah paroman atau mimik jeung rengkak ekspresi tubuh. Nu kalima, dina prugna pagelaran kudu kompak tur tartib. Terima kasih, hatur nuhun.